ngajual nu urang naon nu urang ai urang gaduh di dieu gaduh menang nyeun urang naon nu urang sawah kebon teh eta mah nu urang ya Allah mah teu nyeun sawah itu mata ngabasakeun teu kenging ngajual tanah da tanah mah nu Allah upami nyical serang nyical kebon nyical balong nyical bumi sah hukumna tiga mata saya dina ali ngagaduhan kitabna alat sadayana saur sepuh tisorodot tinung suku opat poe teh cager tapi lamun tisorodot letah ka nakrat ketika akhirat ieu pijelakainana teu kira tapi hukum. Jadi upami meser ulang ngabasakeun meser tanah, meser kebon, meser sawah kenging, meser bumi eta mah urang. Da lo mah nyeun dunya we dikelola ku urang. Jadi kebon berarti kebon nu urang.